warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pengajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Siswa-siswi sadayana sateuacanna hideuk parantos diajar materi aksara Sunda di video nu ieu nya. Tah eta mangrupakeun bagian anu kahiji. Ayeuna urang diajar aksara Sunda dina bagian kedua ngeunaan vokalisasi. Hayu, urang diajar. Sadayana dina aksara Sunda aya anu disebut vokalisasi. Tah, vokalisasi teh kabehna aya 13 rupa. Aya anu ditulis dina luhureun aksara dasarna, aya anu ditulis di handapeun aksara dasarna, jeung aya oge anu ditulis sajajar jeung aksara dasarna. Mangga ayeuna perhatikeun dina layar. Urang nu kahiji heula nya, vokalisasi anu ditulis dina luhureun aksara Sunda nya, aksara dasarna aya 5. Anu kahiji disebutna panghulu. Mangga tah nya seperti kitu. Fungsina pikeun ngarobah sora A jadi I. Contohna K jadi Ki nya. Contoh kecapna aki. Anu kadua aya anu disebut pamepet. Fungsina pikeun ngarobah sora aksara dasar A jadi E. Contohna K jadi Ke nya. Anu katilu aya anu disebut paneuleung. Fungsina pikeun ngarobah sora aksara dasar A jadi E. Contohna K jadi Ke nya, E kadenya. Anu kaopat aya anu disebut panglayar. Fungsina pikeun nambahan konsonan R kana tungtung aksara dasar. Contohna K jadi K. Contoh kecapna misalkan sadar ya, bayar jeung sajabana. Anu kalima aya panyecep. Fungsina pikeun nambahan konsonan eng kana tungtung aksara dasar. Contohna dina kecap selang nya, asalna dina kecap selak jadi eng jadi selang gitu nya. Tah, ayeuna anu kadua, vokalisasi anu ditulis dina handapeun aksara dasar. Vokalisasi anu ditulis dina handapeun aksara dasar jumlahna aya 3. Nyata naon wae. Anu kahiji aya anu disebut panyuku. Fungsina naon sih panyuku? Fungsina pikeun ngarobah sora aksara dasar A jadi U. Contohna dina kecap saku, buku, kuku gitu nya. Anu kadua aya anu disebut panyakra. Fungsina pikeun nambahan konsonan R kana tengah-tengah aksara dasar. Contoh kecapna pramuka, cakra, batre, jeung lainna. Saterusna aya anu disebut panyiku. Fungsina pikeun nambahan konsonan L kana tengah-tengah aksara dasar. Contohna kecap angklung nya, taplak ya, jeung sajabana. Tah ayeuna anu katilu, vokalisasi anu ditulis sajajar jeung aksara dasarna. Vokalisasi anu ditulis sajajar jeung aksara dasarna aya 5. Nyaeta anu kahiji disebutna paneleng. Fungsina pikeun ngarobah sora aksara dasar A jadi E. Curug kadenya. Contohna kecap pare, pere, lele. Anu kaduana aya anu disebut panolong. Fungsina pikeun ngarobah sora aksara dasar A jadi O. Contohna boboko nya. Nu katilu aya pamingkal. Pamingkal fungsina pikeun nambahan konsonan Y kana aksara dasar. Contohna parahyangan, umyang jeung sajabana. Anu kaopat aya anu disebut pangwisad. Pangwisad fungsina pikeun nambahan konsonan H kana aksara dasar. Contohna imah, genah, bunga jeung sajabana. Anu kalima aya anu disebut pamaeh. Fungsina pikeun ngaleungitkeun sora A anu aya dina aksara dasar. Contohna beas, puleun, nikmat jeung sajabana.
Kumaha siswa-siswi sadayana? Kartos penjelasan ti Ibu. Tah ayeuna urang aya tambahan deui nyaeta angka. Mangga hidup tiasa merhatikeun kana layar. Ieu cara nulis angka, angkanya dina aksara Sunda. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sareng 0. Sabab 10 mah hiji jeung 0 nya. Sapertos gitu. Jadi ya bentuknya hidup kedah tiasa, kedah diapalkeun. Tas siswa-siswi sadayana eta pedaran ngeunaan vokalisasi aksara Sunda sareng angkanya. Angka mah ukur hidup tiasa ninggalnya bentuk-bentukna. Terus ayeuna supaya hidup leuwih ngarti deui nya langkung ngartos deui, mangga hidup ayeuna ku Ibu dipasihan pancen atau napi tugas ngerjakeun latihan ya, latihan soal tulis kana aksara Sunda. Mangga tiasa diperhatikan kana layar. Siswa-siswi sadayana tiasa aksara Sunda lieur. Tiasanya sok diulang-ulang videona supaya hidup langkung ngartos deui. Bari tiasa ditinggal tina buku paket. Siswa-siswi sadayana sakitu wae pembelajaran dina danget ayeuna. Kada hilap di like, di komen, di subscribe sareng di share. Tepang deui di video-video salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.